Sukabumi. Kukituna simkuring bade naros ka para hadirin sadayana. Siap ngadangukeunana? Jawab kompak serempak. Siap ngadangukeunana? Siap dijepret? Yakin? Takbir. Kersana Al-Mukarram Al-Ustad Ali Mukti Nawai. Waktos sinareng segala kehormatan disanggakeun ka pantena. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Muhammad. Bisi malolor digoyingkeun heula. Aku aya perinces sesuatu malolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make samping teu make kutang sataranjang, teka kuping anu palih tukang eueuh kahayang, nu ngajawab salam tarik wengi ayeuna sing kenging kabarokahan amin. Anu boga salaki koret merekep jahe buntut kasiran haok gaplok ku barokana jawab salam yeus salaki urang sing ngadadak balager amin. Anu boga pamajikan cerewet gamreng suntak sentak ku barokana jawab salam yeus sing ngadadak balager pamajikan urang amin. Para santri awewe sati lalaki nu ngajawab salam tarik sing menang ilmu anu manfaat dunia akhirat amin. Anu hayang geura boga jodoh sing enggal menang jodoh amin. Anu baroga hutang sing enggal kabalayar amin. Siap jawab salam siap. Sakali deui palidinya siap jawab salam siap. Itu ngajawab salam disukan ditagih sia hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi dawil huda. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa du'aihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadana wa asil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mangasa sarangan sholatullah ala toha rasulillah. Sholatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Mangga sholatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Puji anu jadi penghias hati nu tos maranti urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Puji anu jadi penghias raga nu tos biasa urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Syukur anu jadi mimiti catur nu tos kamasur urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Anu mana ti wanci nu mustari ningga mangsa anu utama. Takdir tetiasa dipungkir, qadar tetiasa disinglar. Dina wengi ieu urang sadayana tiasa patepung lawung patepang wajah, patepung lawung sareng anu ngangge cindung patepang wajah sareng anu ngangge kopiah, pamprok jonghok sareng anu ngangge anderok patepang sareng anu ngangge sinjang, papelong-pelong seukeun marolong. Pamudah-mudahan ya Allah riungan urang sadayana sing aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kedua kalina sholawat salam ayat makruna bi ta'dim khobariyah labdon isatu maknan. Mugi-mugi dilimpahkeun ka paduka anu mulia junjunan alam Rasul Haq Sayyidul Khalqis Safirus Salam alimul Islam ruhut thahir datus sarifah masalul a'la insanul kamil maulana wa habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam teka kantun ka kulawargina sareng ka para sahabat sadayana. Hadratul Mukarram pengatur waktu pembuka acara nu kusimabi dipihormat, alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, para guru-guru, para ustad, wabil khusus Sayyidina Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamada ilallah, pimpinan pondok pesantren Putra Putri Al-Jazair. Wabil khusus pamirsa Al-Mukarram kasepuhan nyaetan disebatkeun Kiai Haji Pelor. Wabil khusus pamirsa Al-Mukarram para kiai tinu ti mana bae tinu caketna tinu tebihna hapunten nu kasuhun teh tiasa nyebatkeun satu persatuna Allah nu langkung uninga. Mudah-mudahan ya Allah doakeun urang sadayana guru-guru urang sadayana para kiai para ajengan para guru-guru sing dibarokahkeun yuswana amin. Barokahkeun ilmuna, dibarokahkeun hartana, dibarokahkeun keluargina, dibarokahkeun santrina, dibarokahkeun masyarakatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga aparatur pemerintah di atas sampai bawahan, tikawit Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Binsa, Bapak Hansip, Bapak Mandor, Ketua Pemuda, Ketua DKM, para santri, santriawati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin sadayana anu kusimabi sangat-sangat dipihormati. Ya urang ngadua ka Allah, ya Allah mudah-mudahan pengorbanan harta tanah gimala imutanana dikerahkeun kana wujudna acara syukuran anu disebutkeun acara Isra Miraj, oge sekaligus acara lamun bahasa kampung mah samenan lah imtihan
urang anu aya Allah mudah-mudahan pengorbanan urang sadayana sing damel amal tapi ku Allah Subhanahu wa taala amin. Si papan paranjang yuswa ku Allah amin. Diseureurkeun rezeki milik anu seueur anu halal bari barokah, dijauhkeun tina balahi dunya siksa akhirat, dikubur rupi-rupi pamaksadan urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, doa para santri sadayana, santri pameget, santri istrina, nu ageungna nu alita mudah-mudahan ya Allah anu ngambah ilmu di dieu, nyiar ilmu di pondok pesantren ieu, mudah-mudahan ya Allah sing paparan kesehatan amin, sing aya bekal rezeki milikna amin, oge dienggalkeun asil ilmu anu manfaat dunia sinareng akhirat amin ya rabbal alamin. Doa terakhir khusus kangge nu haladir, tinu cagetna, tinu tebihna, sepuhna anomna, angkatkeun pandangan urang ieu sabab penonton mustami langkung ti 40 jalmi di mana-mana langkung ti 40 jalmi bakal ijabah. Ieu urang anu ya Allah mudah-mudahan ieu riungan urang sadayana sing dipaparean jag-jag waringkas amin. Titinggalian urang sing cekas, rerengean urang sing jelas, diimah sing loba beas. Aramin atuh ibu lain orang dia mari doakeun hayang loba beas bangun nyatu nagih huut aramin sadayana pokona yeuh sakali mudah-mudahan Allah urang sadaya paparan jag-jag waringkas amin. Titinggalian urang sing cekas, rerengeun urang sing jelas, diimah sing loba beas, dina saku sing loba duit kertas, salaki urang sing barodas, boboga anak sing hareuras. Diribut ngaji nasing ahrilas najan nepi ka jam 12 siap nepi ka jam 12 siap teka denge dinya tah araya ibu siap nepi ka jam 12 siap. Alhamdulillah berarti urang dieu ahli ngawadul tong ahli ngaji ibu tong dibere nepi ka jam 12 sajam ngaji satengah jam geus lekok bener teu komo di daerah Simkuring lamun aya kiai nu teu rame eta balik ku kucuprukan nah nanaonan cenah kiai teh teu rame katunuh-tunuh ci atuh penitia teh manggil nu rame-rame we cenah katunuh-tunuh bari lila ning tunuh aya nu kitu aya sarua berarti pek aya kiai teh galak subhan haram makruh gibah eta balik teu kirim-kirim main lagi can pugu bener hirupna teh galak kabertong dipangirin kitu mah aya kitu aya asa gua dikumplit ajengan di dieu mah pek aya nu kieu ajeng-ajengan ajeng-ajengan nyanyi joget eta kiai teu kirim-kirim ngabangun sate lah budak ge bisa ngaji kitu mah loba tinggalin rek ngaji mah ngaji we ayo urang marantau urang balik aya nu kitu aya mana jelema nu aing dicaar minggir penting aing mikir galak sama aing carnya tuh heuheuh atuh ibu coba candahar pamajikan can sabulan beres ngajuru aing teh geuring nu hanap sia teh can panganten ieu teh hampura we rada galak karonta si rada galak coba aing naon si beuring tinggal ieu ya abu-abu ka sim beuring wae teu coba belajar kenal ka sim beuring teu kali dia abu-abu ka sim beuring titi gigir kenal teu ti tukang nongeng pengen malotot cek ibu-ibu teh oh eta mah jepret teh mirip Princess Syahrini sesuatu gitu loh sok nage jelema nu teu ningan aing isuk gering sim kuring teu apal panguna mewah ge lamun nyawa mewah ge sim kuring make disco jiga teh baju nage aing teu apal tadi satu sageureuk di jalan berapa balik deui teh. Ibu-ibu anu sami haladir ek naroseul aya urang di masing-masing bumi tinu catatna tinu tebina maksud tujuan bari naon coba araya nah harca sarua aing ge can sasalaman we dongkapna kana ieu tempat teh urang teh sujud rek tolab rek ngareungkeun pangaos rek bener teh ieu teh bener kaji punten urang ari we terasa kedap je ngabebe-nyokeun jalmi anu sok resep ngaji nu tara ngaji supaya daek ngaji nu kadua supaya mikir getol nu tara pisan supaya daek ngaji punten aya hiji malaikat sayahin eta malaikat sayahin ku Allah ditugaskeun tiap aya maulidan tiap aya rajaban tiap aya tablik akbar tiap aya samanan sok hadir
Allah ka malaikat sayain kayak behil bahasa naon teh Neng? Arab. Bahasa naon? Neng sela foto dong sama princess sok Facebookan ya sim kuring iya Neng sela teh kuning Masya Allah doakan budak Neng sela sing janten istri soleha amin biar Neng cangananya ini bicara antik Neng mudah-mudahan sing parajeng amin pajeng kana naonnya Neng kana kokorompong bayannya aya malaikat sayain malaikat saya ditugaskan ku Allah taala ilmu saur Gusti Allah malaikat sayain kemil bahasa naon bahasa Inggris malaikat sayain taal bahasa naon bahasa Arab malaikat sayain calo bahasa naon ayo apa bahasa India malaikat sayain kadieu jeung urang dieu mah aya naon cenah Gusti tuh di kampung naon ngaranna teh Bojong Kasih diayakeun tabligh akbar diayakeun pangaosan diayakeun pengajian bahkan ngaji lagi Syahrini waduh saya ini jangotan kahujanan aing teh jeung kasep teh sim kuring kasep teh kamu nyebut kasep alhamdulillah nyebut goreng hariannya sim kuring teh di ditu teh dibudakkeun di make up ieu teh sim kuring da jalana setengah modal aing teh ka dieu teh ya Allah meuni pasiksa tadi mah kopi teh kieu tak usah aing teh tah diomekeun we dia dandanan di jalan Masya Allah eta jalan ya Allah bisa harieun aing teh teh mudah-mudahan si enggal diomean eta jalan amin aya naon cenah Gusti tuh di kampung itu di kampung Al Mukarram aya pengajian mustamina ge loba sarebu mah aya jeung huntu-huntuna mangga cenah Gusti naon ajeun mawa karung mawa wadah anu buanah anu gede anu besar kanggo naon cenah Gusti pokona mustami cokotan dosana tong disasakeun dosa leutik bubut dosa gede cokot dosa nu sapertengahna ambil panjeun boboskeun kana karung ieu teh malaikat sayain teh keur nyokotan dosa urang anu kareungkeun pangaos alhamdulillah saur malaikat saur Gusti Allah malaikat sayain kade nu panggeulana dicokot mah anu deukeut jeung panggung nupang jauh nama engke pang paneurina lamun karungna teu kaburu pinuh astagfirullahaladzim dicopot dosana kabeh mustami teh kabeh dosa leutik dikukun di kana karungkeun palebah nyokot dosa awewe dipajol banu pulau awewe bagus meni gede kieu beres serak ketap di talian eta karung teh si dosa karung dipanggul ku malaikat sain lamun ceuk bahasa urang manggul lah supaya rada rame ulah kunuh teuing berusaha dialungkeun ka gunung mungeun dibantingkeun ka sagara teu narima ka langit ka hiji teu nampi langit kadua teu narima langit katilu sampai langit katujuh kabeh sing biri-gidik ningali dosa urang dieu ceuk malaikat sacair bagoy ieu dosa eueun ngaku ceuk urang mah geble curang Bogor mah anyir ceuk urang batuk bedus Masya Allah nya anjeunna isin-isin ya Rob kana teh taros deui ka Gusti Allah Gusti pangeran abdi dosa urang dieu teh kamanakeun ku abdi dialungkeun ka gunung mungun dibantingkeun ka sagara teu narima bahkan ka langit ka hiji teu nampi langit kadua teu narima bahkan langit ka tujuh sadaya teu nampi sing beri gidik kamanakeun cenah Gusti teh dibipiraku dibikeun ka Pak RT mah aya Pak RT RT na ajis aing capekna pira kok aing mau nanggung sadaya saur Gusti Allah malaikat sayain tong mang tong salampang anjeun sok mane cicing deui kadinya terus dah kumaha Gusti cicing jajalaneun terus dah kumaha Gusti kesaksian kumaneh bandungan kumaneh tenyokeun kumaneh di mana aya jelema ngaji can beres pangeulana mantong pikeun dosana eta jelema hayo sia barantong sia balik hayo bawa dosa cirian sedengah simpuri teh ka isuk ngaji siap ka isuk siap ka isuk ibu siap alhamdulillah berarti orang dia ahli na waduh wah kayak sifat lain modal dia teh ibu-ibu anu sami hadir ieu urang ngabahas oleh-oleh ti simkuring da ese simkuring di ulam ka daerah ieu teh nya alhamdulillah Al Mukarram bahkan saruntuyan di simkuring manjeuna di Alwardayani simkuring Alwardayani simkuring di Payun anya teh alhamdulillah simkuring diangker ku mantena mudah-mudahan mantena sing kami teh barokah yuswana amin coba rek naros ibu paling dia ya garenya lah neng jempling bu hayang ka surga teu hoyong ka surga teu hoyong neng hoyong ka surga hoyong eta
saeutik bari saeutikan. Halo. Araya aja. Oh, aya ka surga aja? Aya. Tos apa urang kuncina surga? Apal can kuncina surga? Ieu mah aya ka surga teu apal kunci surga. Boga mobil tanpa kunci maju mah mobil. Boga imah agreng dua tingkat setengah. Pek teu boga kuncina bisa aku semua. Boga motor emek. Pek eueuh kuncina leungit bisa asup bisa maju mah. Urang ge hayang ka surga tapi teu apal kuncina mah moal bisa asup. Simkuring mereka bahas masalah. Lain simkuring ngajelaskeun, bahkan langsung Rasulullah ngajelaskeun, ra'aitu bil jannati qasran min dabin wa turin wa yaqutin. Kangjeng Rasul ningali di surga aya hiji gedong, eta gedong min dabin tina emas, wa turin tina berlian, wa yaqutin jeung tina inten yakut. Tapi ka Kangjeng Rasul nyarios naros ka malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu dosa sing karicip sing bericak beurinang kinclong. Keur sajen malaikat Jibril keur urang Jampang naon? Gak malaikat Jibril nyebut no. Keur urang Cianjur nehi. Keur urang Palabana la. Keur urang Bogor bukan. Keur jalmi nu sok ngalaksanakeun 3 faktor catet. Mana nomor kahijina teu pira anu biasa kurang diamalkeun masuk kuncina surga teh teu pira liman bada bisalam. Hiji pikeun jalmi nu sok biasakeun maca Assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga bagian anak osok itu tara. Alhamdulillah osok utara itunya. Ibu-ibu kelempang aduh aya meja halang di biraku di deh. Mejana penitia tuh di bangku salib. Oh aya naon jauh karo biasanya. Dia takut salib itu. Geus ngabubrak. Kuat. Buat itu kuat. Ayo simkuring sieun di karawan ajengan simkuring ngawas. Moson kijepret hoyong jepret-jepretan siap cek urang simkuring da kumaha masuk. Der simkuring ajaran-ajaran ketika nongeng. Wah, cetek kunaon panggung teh bae ngenyot kieu. Mikir maco simkuring ai gebrok simkuring di poros. Bapak ibu anak di poros simkuring bak ayeuna make gamis kieu teh baheula mah make samping tara make songkok simkuring teh cukup soempat da sok ateul atuh make nu kieu teh terus simkuring di poros anak di poros pas samping teh kalau buru-buru kieu dibedol ku penitia opatan simkuring teh langsung eta dibedol kaluhur da eta mah lain papan kieu bilik anak bilik dibedol teh pangai ke solempakan bilik eta aing make solempak adalah solempak beureum dah eta teh keur beureum kabeh kopiah beureum jas beureum samping beureum solempaknya beureum Masya Allah tasir kuning rep geneuk rai bias erak bari mustamir teh lupa nyereung seuring ke tasir kuning ini sim kuring kana mobil eta celeungkeun awewe di talamun teu geulis teke da pausat meuni beureum nya cenah geus di eta tah sim kuring mah katak naros kieu teh kuat apa henteu bisi kuat contoh cek tadi nu maca salam teh liman bari salam jalmi anu keur sok maca salam aya ibu-ibu ngalangkung rek ka pasar pada ibu sok beulis di daerah sim kuring dalam make selop jungkung rek konangan rek ka pasar rek ka mana make selop jungkung mawatas pagede-gede baju pahurung dan pake meuni kieu tah kabeneran aya anu keur ngopi we maleunyu ceuk anu bade ka pasar neng cici assalamualaikum ceuk neng Dewi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ka mana ceuk cici oh bade ka pasar lingieu atuh sanes waktos ih beuni kersaan ka pasar ada di bumi ge bade naon tarosan teu aya sayureun mangga atuh lingi heula mangga sanes waktos assalamualaikum jawab ku cici waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh surga bagianna osok kitu tara ibu-ibu bapak-bapak mah gede gede kasawah macu kabener aya nu keur ngopi gewe keur ngopi teh atau keur ngomong HP eta nu mek macu teh eureun heula assalamualaikum jawab bari nangtung kudu keur ngopi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ka mana Pak Udin oh bari ka sawah eureun mila ngopi mangga sanes waktos ayo atuh assalamualaikum jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh surga bagianna osok itu tara
harara coba ayeuna ka warung ngomong Set. Nah, simpuling mah tongkol ka. Simpuling sepeda poe. Kamari anyakeun di Bogor. Satengah jam ngaji, satengah jam poe. Dur simpuling mah ngaji ajak-ajakan. Eta kunaon jarempit. Brai teh beak mun sapi mantap kabeh. Apa sih mah tangga pareum siap ngaji. Kamari sageuleuh beak di sorangan simpuling di onang daerah Jampang. Moal teukeung Kang sabab daerah Jampang salona pasti gagah. Moal ngeunak kamari tempat poe tur bak beak sorangan karang ayeuna teh aya deui. ayeuna diberes salon erakeun kieu wah mantap doakeun Tuhan salon sing barokah amin tapi ka mana haji tuh nya sapoho deui kitu pan ibu-ibu mah dibere pareum eta ka maranantong hasil moal dosa kata cicing we teh dikanyahoan kasieun dosa sakarung dipau ku sorangan mata kurang balik kieu ciri anu balik sorangan kawarung urang sok maca salam tara ngomong ngaku tara we misarieun da ka warung ge assalamualaikum jeung tukang warung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh geuning teh Dewi periogi naon gula 1 kilo kopi 1 kilo minyak 1 kilo tarigu 1 kilo sabaraha 25.000 mangga acisna nampi barangna ceuk teh Dewi nampi acisna nyangakeun barangna mangga atuh assalamualaikum jawab ku tukang warung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh surga bagian naon sok kitu tara ya Allah pan urang mah warung atuh cek sakebon meser aman tukang warung teh bawa suka meser amana meser ujung-ujungna nganyu sakali rupa-rupa leuheung eta geus nganyu daerah Simkuring ieu teh mantan tukang warung da eta ibu-ibu daerah Simkuring balanya gocengeun ngawangkongna sajam satengah aya nu kitu aya mana jalan anak wain aja eta teh ngawariung 5 jo itu susah nyana motor agung enek gede-gede gitu beli seksi ya Allah make leci kongkorong anting HP-na gede motor saha eta teh eta tatangi abdi Masya Allah salakina gawe naon teu nyahonya kamari anjeunna mah menang warisan mitra modal celengkeun wih jadi mau elek urang mah tatana imah 2 tingkat dulu urang teh motor mobilna hiji gede naon warisan lain nginyeum ti bank sabar cenah angsuran 2,5 juta meuni apal jeung asuran daerah Simkuring di aja nu kitu aja kumplit aja nani dia mah leung eta daerah Simkuring aya ibu-ibu aya hajat teh tos ulah mantap aja atos nabi mah abi mah teh acan ih abi mah atos kamari macan ih ya Allah dagingna meuli liat aw aya ngamplop goceng aya daging hayang hipu 100.000 dagingna hipu heueuh daerah Simkuring mah kitu ya Allah punten pami digali dipesek lapan assalamualaikum teh doa di atas doa double triple engkel cek ulama liman teh kodia sarpiah lujumiyah mutlaqo cek ulama libayan majad kurang kamisi arah tamsiliyah asalna lapan assalamualaikum teh khobariyah labdon insya mana tapi nu dimaksa dia mah insya lapan sareng mana wa ka'annau qala ana ubirukum bi anna salam wa rahmatulaikum daiman abadan wa hadzal qaulu musama bi khabrati wa islamana walakin muradu ini saya telah berdoa mana Allahumma shalli warham alaikum daiman abadan fid dunya wal akhirah kieu manana teh nun Gusti mugi Gusti mekalat mika waas mika asih mapari nikmat alitimat ageng ngabarokahkeun nyalametkeun dunya sinareng akhir Masya Allah doa eta teh padulan mah urang mah borong ngadua pantos salat teh aya kecap bari muka mukena teh harun bayung ararap tuh maca salam bapak-bapak ini masih gitu sok maca salam tara sok ibu-ibu jawab salaki ibu lamun di masjid di kebon di rumah di pasar uing salam sok maca salam tara ka bumi tenge salaki tara cenah maca salam assalamualaikum ketrokan pantot cek salam pamajikana waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bray muka pantot
cadol seinung sia bapak sia nih ulah geuning aa witi masjid cium kurang teh leungeuna beres geus kitu teh cium kurang salaki teh pipina salakina ulah eleh awewe boga ganjaran manehna teu cium tarang pamajikan ku Allah diberi ganjaran sarua jeung nyium hajar sabaraha kali sakali nyium sarua jeung 70 kali kumaha mun 2 kali sabaraha tah 120 lamun 3 kali sabaraha tah teu itu kumaha mineng bejat eta pipi salaki sakali nyium salaki sarua jeung 70 kali nyium hajar aswad salakina nyium anu jadi pamajikanana sarua jeung nyium 70 kali hajar aswad arek moal aya dicium osok dicium tara aya tara budak 3 padang nyium bener teh sok ngawarana dulu urang dieu sesar deul ya Allah ya Rabbi beres salaki ibu jol kadinya teh ulah wah kadi kajrokeun pegat urang mari hes tetep urang salaki teh ya Allah eta salaki mikeun KCP kumisna mikeun gede irungna mancung kajero bulu irungna minongtot kitu cani keretang alhamdulillah ya Allah boga salaki teh cager bager soleh alhamdulillah ya Allah salakina ulah eleh tetep anu jadi pamajikan ya Allah eta pamajikan mikir montok we akibat ngalebok ting kebo lain kebo KB salah hese dengan pamajikan montok itu mah alhamdulillah itu untuk spring bed we ngampul ari peuting ku Allah diberi ganjaran lalaki tetep anu jadi pamajikan tetep anu jadi salaki ku Allah diberi ganjaran sarua jeung ningali Ka'bah untung teu kosok ditetep tara antara we teh teu kamu kahayang sabaraha daftar haji 25 juta bari kahalangan kunaon panyawat corona di stop keneh umroh hampir 25 juta keneh eta oge ngan di hese keneh daerah keur aya covid tapi eta hajar aswad hungkul oh pancena Pak Ustad ari salaki eueuh mah hideung kos dodol bulukan heuh atur hajarun ge batu asal di batu hideung atuh urang ngaranan liteung kulit hideung we Masya Allah ya Rabbi hajar aswad eta teh Gusti anu maha suci ya Allah salakina dicium wah Masya Allah sok arek ibu enak cium ka salaki arek tahu Kak Imah Assalamualaikum Waalaikumsalam mama tos ngaji bapak mah teu ngaji da ka hajar rame perinces nu ngaji lagi aya pipitah cium tarana cium irungna cerok buntuna copok galantoran cipok tutung cipok bulai cipok bejan cipok gengeng cipok diburak balik salah eta salakina ngomong sing eling teang wahaji hidung maneh kurang sarumahan datar tara utara apa gitu Pak celengkeun we pemuda santri Ustaz ari ibu-ibu nyium cenah ka pamajikanana sarua jeung hajar aswad pamajikan nyium kan jadi salakina sarua jeung hajar aswad lamun dek boga kapok dicium sarua teu ganjaranana dijawab musim kuring sarua awas ngan kudu nyawa ilmuna ieu para pemuda ieu ilmu sarua asal syarat apelna ulah malam minggu kudu malam Jumat denge geus denge ilmu sakeher awas carana kumaha malam Jumat manis sing gagah lamun urang resep make jas resep samping-samping, resep gamis-gamis, resep celana panjang, resep topi-topi, resep kacamata, resep kopiah, boga mobil, bawa mobil, teu boga motor, teu boga sopir, teu boga leumpah
Jampang gampangna diatur ku ulama sing gagah ya manganya sepak singgah beres geus kitu geus pan geus deukeut imam beb ka bogoh teh katrokan cara ngatrokan denge geus ilmu. Assalamualaikum pan muka mantuk ka bogoh teh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bijil teh waktu urang leungeuna eta sarua ganjarana jeung nyium bujur monyet kalau tak ingat dia bujur aku kumaha aya belajar kawin heula ayeuna ningalina haram nyabakna haram nyiumna cina tapi geus kawin rek diburak balik cipok tutup cipok mulai cipok hujan hayo halal sia ngengko saeutik kana istitron pun tapi masalah susuci di beol kiamah teu saeutik jalmaan burak-burakan boboganana anu bijil biratu bijil nana bijil getih kusabab jalma nu susucina teu bener ana susuci teu bener salatna la yasih suatu teu sah salatna awas masa susuci simpeun ke ngaburak-balik tiap pangaosan kamari samiun tersusan ngabas ngawea hayang masalah susuci simpeun mata dipanggil tadi alhamdulillah masalah susuci punten ya punten bisa tinggal sadayana nya lamun lalaki lalaki lanya apanya lalaki awewe sarua kina kieu sunah rasul tingali kadek hareup pokona mun teu tingali perinces gering lah pokona dengekeun tuh ieu ka dieu tingali ieu ka dieu oh sing satu sok sieun suwek yang calana kamari di Malimpi aing suwek calana aing nah lah yang pada make besi ieu tah dengekeun sunah rasul ibu dengekeun lalaki awewe gede pahalana gede ganjaran kina kieu ulama pikir dijelaskeun kieu teh lain kieu sababala tak kieu ngomong berapa gede kieu berapa leutik urang lomba kieu cer lompean leuh kita pemuda aya berempung tina motor cer abdi gini bakal saya taki ayah di awewe tajong patok weh astagfirullahaladzim ngaji gitu teh sunah rasul deukeut ilmu ya teh ilmu nah aja manggil princess teh mahal ya teh nah YouTube dong masa sih gak lihat nah tingalikeun tuh ieu ka dieu nah tuh nah ieu udah teh hati-hati dah ayo pada belah itu belah dieu tah teh nyo ada aja cer cari tah ada kok tukang kamera nah cer ngeser gitu kan cer kadang-kadang nyain itu nya mantan aing mah nyaho lamun ki parawan ki rana kini ini nyaho aing mantan tukang ong bala dikobong lamun parawan kieu tata nyaho ki na nya seuri lah nyaho aing mah lamun rana mah lamun ini mus 20 budak opat dia mah mantap lamun liwat we kadenge budak kadenge anu wah parawan apa gimana seor oh rana amun cuit pret-pretan mata mah jeung urang terus ke kali-kali ieu neng awe mah kitu lamun bating saeutik batuk hitut bersihin modal betul ibu-ibu nih hari ibu bisa ibu-ibu aing teh teu bayaran mun itu kaci da usah teh kadinya hareup sok buta tinggalnya punya ilmu ya teh ibu budak lamun boga budak leutik beja anjang lain kitu ceuk pausa ki jepret oge ki sunah rasul teh kieu awewe kieu lalaki kieu nah cer beres cer kitu langsung cek ulama lipikih keur kieu teh dipencet belah dieu belah dieu mangga nah didedet-dedet diurut-urut
supaya keluar etana cipipis supaneri. Sunnah Rasul aya ulama ngajelaskeun wajib dehem. Pencetan. Nah, di mana naon kautamana dehem jeung dipencet eta di mana urang laksanakeun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim dikaberes air ceret wetina palawangan berarti eta tong dibatalkeun iblis ngagoda kana boga urang supaya urang mang salatna hartos ngan urang memena dipencetan jeung dehem tong dibatal memena teh urang teh dehem jeung dipencetan ceret berarti eta teu batal sabab eta urang pertama inget dehem heul hartos. Jadi sekali deui lamun urang teu dehem teu dipencetan pek we salat aya nu kaluar berarti eta urang batal salat urang. Ngaramun urang memena dehem heula dipencetan pek aya nu kaluar berarti eta teu batal salat urang lanjutkeun wae. Cara susuci kumaha? Aya nu tadi taya? Taya? So aya nu kitu tah beung tah pas artis taya. Oh, taya guys. Esek da. Tah bener. Ya. Pas kadengnya. Esek Pak. Kata malah. Oh, tarik. Beri kabar. Ya boy tak artis. Gila deh. Naik. Tuh. Enggak. Lalaki. Tah. Lamun obeh. Bade ka dieu mangga tanya. Oke, karena lihat air. Esek nangtungnya. Yuk praktek susuci. Tapi lain panang, lain nangtung punten. Nago ngan praktek nangtung sama WC leres teh. Hartos. Oke, ayeuna ngisang. Di pembukaan contoh. Beli ngacerit, mana jeung kitu teh? Oh, ieu mah lain jora, ieu mah pikir mah kitu, Pak. Kudu jelas. Lalaki, kadeungeun lalaki hareungeun. Hareungeun jangan hareungeun. Ah. Cepeng yeuna, kadeungeun teu. Ibu kadeungeun. Awas. Kadeungeun, Bu. Kadeungeun kade istilah. Kadeungeun teu. Tuh. Cepeng yeuna. Naonna cenah selak mah. Ih, beli kudu dibenteskeun. Rahasia perusahaan eta mah. Contoh pun teu aya pikir mah siga begel tapi kudu kitu Pak. Bahkan kitu cenah ibu baniku lama pikir kudu jelas lamun ibu head jeung istihadoh teu apal teh apa head apa istihadoh ibu colek bobogaan ku kapas cot kasalaki aa teh nyo ieu geuti istihadoh geuti head cek lalaki naon ieu beunang hideung ieu boga istihadoh mah salat oh ieu mah head ulah salat kitu sok kitu tara nyentak sok jabok mah cenah teh nya bahkan kitu cenah bobogaan awewe nu di kumah teh lain kabeh lain neng lain kabeh diberi kocek majul lain ditinggalin teh ku kaca euteung sama yang jelas mana anu kudu wajib di kumah teh awewe bobogaan anu keur nagog katingali nagog mantap lamun kasalaki nita ngamek mending urang make kaca euteung bener kaca euteung dihanap pret ah kitu nagog urang teh bu kitu teh neng tingali ku urang teh oh eta geuning anu wajib di kumah teh geuning cek ieu pret ge awir-awiran eta kacangan da Allah yang bikin gitu nah eta anu wajib dikum yang mah dikosok-kosok main gosok katel penting ti bangun boka mama kok asa empuk apa tadi cabokan cenah can beres nah kieu lamun ku panangan punten lamun ku panangan ieu sampai hebat teh ya kana euy pertama mula budak dipencet ieu ka dieu oh sate di perut kapan mah bisa ecing nyangsang kudu kitu cek ge kami kakak aduh urang mah jeung muka leungeun lagi geus dihembo di rek salaman urang mah jeung kabogo sieun bau meureun kumaha aya gayung ku gayung aduh cenah urang ada gayung di pertama
Luas naon ojang ngiriweuh. Punten. Eta tong sakali 50 kali ratusan kali najis di madar salat la ya sesuatu tersah salatna ku sabab eta jelema mawa najis kartos dibulak balik ieu masuk aya apa nya teu apal mah apal masuk aya cer gini teh kadang-kadang pluk budak kos budak di toiletannya najis eta jang salat weh nyaclak kana samping yang dipakai salat teu sah salatna mawa najis dina samping dipakai solempak kaclak we kana solempak teu sah nah salatna sabab solempak aya najisanana kartos jang jadi kumaha susuci teh jadi ieu tadi ieu nya ieu ulah ada nu jadi najis ieu teh atau ieu dibulang kali tong 2 kali jang ratusan kali dibulang kali tika geudeg kudu kontol najis ya teu kaherang ceuk mau serang deui pan anehnya pun teu lain jorang ari lalaki jeung awewe kieuhna mah sarua sunah rasul tapi aing isang aing kieuhna mah bedana kumaha awewe mah tari dicekelan kutuplak awewe mah cer kutuplak cer nah lalaki mah lain ti leutik ti pika gede dicekelane olo nya Pak Haji gini cekelan da suara aing kieu cer lalaki teh eueuh dicekelan dicekelan kumaha cenah ieu kieu awewe kartos budak ieu lalaki kartos ayeuna kieu awewe awewe sela deungeus ning sela ieu mah awewe kumaha nah awewe deungeun tep ieu tadi kieu lamun modal mah apa aja kabehnya eta mah modal bayar di tukang mah di kita jepret jelepret sarua susu cina gitu kuleungeun ieu jepret obeh eta dahar eta sasana eta kuliah we kageuleuh orang kata jelema ieu mata dibere cincin dibere hadiah kuliahnya bak babauan geuning ieu make dari kieu cenah sok babauan ada jengkol sepi barat dibere susu cina awewe bade kieu mangga nya kita neng ieu ieu maksud apa ya itu sangalangan ieu terbayang-bayang eueuh cenah urang mah kudu mah tangeuh ku gayung eueuh cenah urang mah gayung oge nganyurup curugan we salah der urang alasan atau ulah usrang acret karena ieu mangka eta der urang salat sah salat urang bener teu beres ayeuna tos dikunci surga karena hiji 5 badi salam kunci surga jelema pikeun maca sal sok tek nanya hal mampu memperepulungan ngaji ieu coba rukun salat sabaregi Kanjeng Rasul di Isra di Mirajkeun teh meunang naon salat sabaraha waktu hiji lohor heula 2 3 isya 4 5 genep etos eta nunutan berarti halus Kanjeng Rasul di Isra Mi'raj ka langit ka hiji langit ka tuh udah lapangan aya sia nyaho sarare teh arah aja ditaros ibu ngobrol ayeuna sing jujur bapak-bapak ngomong kongkorongo sora naon sora aing balegu kita urang di ajengan aing meni riceuf ge papake disebut hayang ya Allah kamari ngaji daerah Bogor kongkorongo sora naon sora Pak Ustad niru hayang urang di mah sora naon hayang kacidak satu ganteng lagi cenah herang bajana berminyak so ayeuna salat pokok pertama teu saeutik di poe kiamat nu ngalaksanakeun salat teu ditarima salatna teu saeutik di poe kiamat jalmi ibu-ibu nu ngalaksanakeun salat tapi teu ditarima salatna naon kitu sabab teu nyaho ilmuna kartos kudu apal ilmuna kudu apal rukun salatna bahkan ulama pikir aja
jelaskan anjeun di mana bener salat kudu apal ieu teh sunat apakah ieu teh wajib gitu. Masya Allah ya Rabbi karena salat teh bahkan di Rasul meme pupus sage ummati as-shalah ya umat Allah kade ninggalkeun salat ngan salat 5 waktu ngan kade kudu apal sareng ilmu. Toh ditanya sabaraha rukun salat beda teu di dieu beda naon lah so rukun salat sabaraha hiji coba santai si kaset ya jang rukun salat sabaraha hiji genep belas tadi 17 coba santriak teh garis sabaraha rukun salat teh bager gelis punten ari ngaos mah simkuring maresep cileungkeung Bu bari salah wios teu diajar bener wajar aya nu ngajar anu karom sok kompakeun sabaraha rukun salat teh japan ieu 17 nih nesela nih saya mau 13 sudah kemana sawar itu rukun sholat 17 mempamung pasti kuring dipanggil tadi ya nomor kahijina diberi hadiah niat contoh motor ada baru mah kan ada baru mah deh itu dia bangku kiri sengaja bakal aduh ya Allah yang papa dijepret kangen irit udah kotor agak kasih juga ya asli bisa nge ditajengan mah ada potong yang bergagah gitu Masya Allah terus kuring menperinces gitu baboy ya tak yang kuring mancung aja roh ayah asli nama di guru nyuh dia ya kacamata katanya ya beres sajam aing ngaji di mana-mana aing ngaji cukup 1 jam liwati saja urusan lembur catat aja kan baik saja hadiah ya mah kuli setengah jam THR usolli faradul maghribi salasa rakaati mustaqbilat qibati lamun sorangan ada lillahi taala lamun jadi imam lillahi taala lamun ngamamu lillahi taala Allah karena usolli hungkul eta teh sunat wajib tidak awah rukun anu urang mah biasanya nu teh wajib ngan wajib beda jeung rukun anu urang mah pokona wajib lah eta kene coba wajib sunat araya eta teh kehet araya banget kaset haromo atuh usolli fardhu duhri al-barakati musafil qibati lamun makmum taala lamun jadi imam taala lamun sorangan ada lillahi taala wajib atau sunat beladi tongak beladi sunat wajib jam wajib lupa lidir kaset gelis neng wajib lupa lidir lupa ayo terus ibu wajib sunat bapak wajib ya Allah wajib dari dia mah sunat eta mau soli padode rek maca mana teu maca mau jadi masalah sabab eta maksud aku mau maca we rugi jelema rugi pangrugi-rugina jelema teu ngalaksanakeun pasunatan ngan urang kudu apa eta teh sunat jadi lamun aya teu maca soli langsung Allahu akbar tong riweuh eta jelema teu bikin pasunatan ulah dah saya teh teu make usoli boga beda gurunya ulah berarti eta mah teu ngalaksanakeun anu pasunatan jadi urang ngomong apal mah ieu mah keur darurat atawa keur naon langsung Allahu akbar teu jadi masalah naon sabab eta masun sunat ngan urang keur jag-jag mah pangrugi-rugina jalma nu teu ngalaksanakeun pasunat berarti usoli fardhu duhri eta hukumna sun kantos ieu yang diceklan beger ini Allahu akbar tong wa Allahu akbar ngangkatkeun pandangan ieu hukumna Allahu akbar ieu tah wajib apa sunat sunat ku gagal mantap gitu mah diganyar sugaran Pak Haji eta Pak Haji sunat wajib Pak Haji sunat deng gelis sunat ada yang Pak Haji sunat ini baca kaset calon kiai mudah-mudahan amin sunat wajib sunat kepali dia wajib oh jadi yakin bener kan wajib cenah bener paling dia ibu-ibu tuh garis cantik ibu-ibu ngangkatkeun pandangan dia hukumna
wajib berarti dijawab nu menang ka dieu langsung. Ieu salah. Berarti sunat eta marek mangarek. Arek ya Allah, arek ya Allah moal ulama keur galau. Salaki coba cedang segede teko dia. Kumaha Allah ikhlas ge. Allahu Akbar. Sah teu sapura. Sah. Make sah, Mang. Sah. Oh, make sah. Kan sunat. Si Amang sunat. Ya, mangga. Sunat. Ngan sunat tadi atur ku ulama. Lain sembarangan nya sholat. Allah. Coba enggak jarang. Aya ge. Allah. Nu kumaha? Mustaqbilah kiblat. Nu nyang hareup ka kiblat. Kieu. Tuh, jangan lalaki kieu. Allah. Tuh, mustaqbilah kiblat. Lamun awewe. Itu awewe mah. Cenah make beda na idahana sarua, molorna sarua, ngisingna sarua, kiina sarua, make beda salatna. Kitu kan aya mah perjawaban teh. Dijawab ku ulama, kunaon make beda salat awe jeung lalaki. Ibu punten, lamun awewe lamun lalaki kieu tanya kieu tah. Eta moal mutu manina, moal geunah sabab sikik aju kacep. Bagus ulama mah langgangkeun jadi teu jadi nyaman. Bener toh, Mang? Bener. Ah, cakep. Lamun awewe, kunaon cenah awewe make erok make didapetkeun. Lamun awewe matak lamun kieu cenah awewe bisi hos-hosan bisi geundeung eta mah beunang. Mata awewe mah dirapetkeun, lalaki direngangkeun. Ulama fikih mah bageurna. Naon make bedana cenah awewe? Awewe mah kieu cenah. Ai lalaki kieu. Lamun awewe dirapetkeun kieuna suju dirapetkeun ngawaris moal rayu susu. Moal rayu. Dipesot lagi Allahu Akbar tuh kapencet susu. Allahu Akbar tuh kacepet. Tapi lamun kieu mah ngapu. Allahu Akbar. Ulama mah bagus ulama mah ya Allah ya Rabbi. Kitu ibu kautamaan salat teh beres ya salat. Kakarang nepi ka naon dieu teh ngangkatkeun panah berarti panangan eta hukumna surat Yasin Isra Miraj. Punten ibu Rasati Agus punten. Punten nya ieu lain mulai sapelekeun hiji keur ibadah nomor kadua ieu praktek bidang dakwah. Simpuring kamari daerah Bogor apir naonnya da hilap-hilap komplek itu ya Allah nya 5 balik ajengan simpuring Isra Miraj beres silaturahmi beres kunci surga beres sagala beres simpuring bagian jam 3 teh jam 4 gabeul kita ai bea ngaji simpuring ngaji naon bea kiai 5 ieu kiai na teh der masalah rukun sholat alhamdulillah kamari manggil deui lumayan sia ilmu teh ieu mah bari urang keur praktek sholat terus deui tawa asal arwih sok tinggal heula ya ilmu ya ngaja jamaah KS ieu mah KCS harga CS ieu mah ajengan guru simkuring dua ajengan simkuring sing istiqomahnya da simkuring mah sing nomor kaji mah ceramah ka mana-mana hayang ikhlas lah karena amplop simkuring mah teu beuki amplop ku sing ada harga payet amplop teh asina unggul bener mah asina mudah bisa datang ka ieu mah apa nu mana itu per anak usi apa yang da urang yang anak usi malam Jumat da ku taman di Talampung digalai jero seuri si amangnya heun heuh bari beres ngangkatkeun pandangan ieu teh hukumna jadi rek kitu mangga rek kieu mangga rek kitu mangga sapenting rek moal mangga teh masalah teh sama sunat kudu riweuh eta jadi riweuh teh eta da si eta mah teu mangkatkeun kieu bangun beda ajaran usir aya ngaji mah nae da sunat eta mah urang mah ulah nu sunat sabab guru urang al mukarram guru urang ajaran pelot sadayana sok ngangkat kieu bahkan digentuk kitu we urang mah ngan cekak
Hartos. Arek balik mah. Mana? Oke. Nah, dia perinces kumaha. Beres sunat. Allahu Akbar. Ngucap Allahu Akbar eta hukumna wajib sunat. Wajib. Opak atuh neng araja. Ngucap Allahu Akbar sunat wajib. Pinter eta mah. Lamun urang salat teu maca Allahu Akbar, teu takbir, sah teu salat urang. Make henteu. Ngarerepe. Can wakan niat, mah can wakan niat kan masih amal sok nyanyawana. Kan ada takbir, cuma takbir sok nyanyawana aja sama, bisa aja ieu mah. Can sekali deui. Lamun urang salat teu maca Allahu Akbar, sah teu salat urang Bu? Teu, make henteu. Galau. Ulang? Heeh, salat urang teh, pepe urang salat. Allahu Akbar, hukumna wajib. Pepe urang teh henteu, pateu sah. Lamun urang make teh wajib. Naon make wajib kitu? Sabab rukun salat. Kartos. Langsung Allah, sumut Allahu Akbar. Nah teh sejak awal salat padunur 4 rakaat nanya pa kiblat, makmuman karena Allah taala, pamusrokan karena Allah taala. Sunat wajib. Lamun urang salat, pepe teu make niat, sah teu salat urang? Sah teu? Teu, make henteu. Sabab niat eta rukun, beres. Paling ter masalah eta namanya. Panang di Allahu Akbar. Sunat tadi panang, lamun ki urang Allah niat bener takbir Allahu Akbar. Sah teu salat urang? Kadir mung kadir da berapa? Ieu teh keur bisul. Nyeri urang malah di teh angkana pe langsung sah teu salat urang. Sah. Make sah. Aya bisul. Naon video. Lamun eta mah cek si Amang ge di dieu mangga, cek tadi gini arek di dieu mangga, eta mah da sunat. Nganu sunat nu mutlak ulama di tarima teh nu hanapeun susu, luhureun bujang. Ieu cek ibu-ibu teh urang mah kabeneran Pak Ustaz, kamari meliputan anyar keneh. Ah urang mah moal ieu nek di dieu ge langsung Allah. Panto cangkeul gimana susu nyantel. Satu dua kamu. Bahkan mau boga ganjaran nyimpen ieu dageut. Jadi ganjaran sunat teh ibu hanapeun susu luhur bujang. Gitu di dieu mah mangga sah ngan mau boga ganjaran daun di ditu lah dieu. Ngomong ge mah Allahu Akbar. Beres. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasilah. Inni wajhatu manga wajhatu wajhai ladzi manga fatras samawati kaberesna. Eta teh sunat wajib. Hompakeun neng sunat wajib. Sunat pek salat teu maca eta dua iftitah sah teu? Sah. Make sah karena sunat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rek maca Fatihah awe ta hukumna sunat wajib? Wajib. Sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hukumna sunat wajib? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumna sunat wajib? Wajib sabab bismillah kasupkeun rukun Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin rabbighfirli maca rabbighfirli amin. Sunat wajib. Sunat wajib. Sunat pek maca amin urang sah teu salat urang? Sah sabab eta sunat. Lamun urang Fatihah, lamun urang salat teu maca Fatihah sah teu salat urang? Henteu make henteu. Sabab wajib maca surat inna anjalna inna toina rekuliah eta teh pek urang teu maca surat eta sah teu salat urang? Sah teu? Sah make sah? Sunat. Beres. Sebutan sararea anu teu ngomong bakal kitu wae.
ngarti ente ngomong ente pacek keterangan ge lamun keur ngaji mane nyeleungkeun beunang ganjaran mau otot kakek beunang ganjaran mere angkat kakek ganjaran pisan aya pisanan eta mah kuna teh da dongkap aya teh nu marotok kita haji-haji teh pausan nangis sabarsi kicepret ieu si kirang inamian kitu aya nu radi aya teh nu parurang aya nu aya nu jing-jing ka dieu mayan bohong eta pangarsa karomi malah ukuran usolli fardhal maghribi salasa rakaatin sakila kebat ieu kesorangan ada lillahi taala hukumna sunat wajib Sunah. tuh sorangan si aman malam waktu udah para jago cenah mau kiram di ricep gitu sudah nenyokan aja we senen kana gamis wae langsing itu lain besi lamun ada teu make rompi besi lap ketak teuing gitu kudu cenah sing kabur gitu moroso aing jalan Robik Philip cek mamun dah amin eta boga ganjaran sunat ayo mah Robik Philip amin can tokos taraweh eta mah teu saru teu boga ganjaran kitu mah heuh panena taraweh musi da ka mah daerah Simkuring ibu-ibu ece-ece bade taraweh di mana di kidul ulah makin teu di kalen leng ngaprak nyangan kiai nu gancang mata geblek kieu ge tumung yang penting cara beres barang fitrah gitu dah aya kitu kata kiai kade ngangku malam enak kiai sok gancang ulah goreng sangka kiai gancang berarti dokotan wajibna pas sok aya kiai gancang lain aneh sih sama omong sok ngulang saja tapi sok gerak ulah sok goreng sangka nyokot wajibna da urang ge lamun boga budak kitu teuleum atawa salaki urang teh ibu teh goreng adat balik liar teh lamun teu asasan teh ditajong bobok teh cok buku, amakan ibu cokot we tibatan ulah dode da jeung salaki cokot kewajiban hungkul. Naon wajib hungkul babari? Langsung we. Hate-hate. Tok Allah pada Fatihah langsung, terus Fatihah langsung. Tok baca subhanallah. Ukuran subhanallah. Rabbana lakal. Allah. Ngan urang keriti, mana jelema goreng. Sebaik atuh ya. Baca surat hukumnya aja parosnya koji baca surat aja sunat Allah arek kerupuk ngangkat ke lengan dia hukumnya sunat wajib arek sunat wajib bang siapa tuh ngomong nangis sampai cerah tah tuh ngomong tadi aing mikir beres aing pae
kiai jauh dede mah usir masih ini harianan we udah demi duit. Wah, ke mana betul ke mana? Mau duit, cuma tinggal ruku. Kenapa? Hah? Tinggal ruku aja. Sok ruku. Ruku ngangkat dari hukumna. Hari itu, Pak? Ada nge? Sok aja merek tarik. Pak beli, ayo udah panjang Pak beli. Beres. Kadang nggak, kadang nggak. Kadang nggak jadi waktu kan hotel rumah yang nggak urunan tuh, kadang nggak. Beres. Angkatkan dia rek ruku teh hukumna. Sunnah. Orang langsung dia satu. Pakai sah. Sunnah. Langsung ruku dia. Pek teruku satu sholat orang. Satu. Makan itu. Sabang rukun sok. Ngan rukun sholat ada ngeket. Lamun nenong ulang agak rolong. Gampang tuh. Gampang tuh. Sekarang. Kurang begitu. Dan apa nih dia? Kamu apa langsung. Sok kayak pas sholat aja mah penting kumaha. Jadi teman saya. Belum kurang memang. Ayat gitu ayatnya. Ayat tes Allah yang dimain di poe kiamat baru itu mah ngabring oh ganjaran salat main lama apa we kekeleuyeun. Kuramana teuing cuma salat ulang di mana ganjaran dah apa? Kade salat seujreum si alus subhanallah. Maca naon urang keur ruku teh? Subhana rabbiyal sabara kali. Pek macana teh urang mah tilu keur capek jadi ruku 2 kali sahteu. Orang mau 2 kali kedua sekali sahteu. Orang mau maca keruga orang mau ya Allah ya Allah salat urang begitu wae ieu aja semoga salat teh. Aya salat wajib orang mau maca ruku we unggul sahteu. Make sah sunnah teh paling teulah beres. Sami Allah liman hamidah. Ngangkatkeun tos mucan Allah sunat wajib. Make sunat. Sunat kayak gitu. Betul langsung hadir. Awas. Ieu anu lakumanna teu rezeki. Dengekeun. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Itu sangat teh kacak. Aya juga teh kacak. Ada biar tak hari itu. Tidak ada kadang itu, Pak. Sok mangga. Tuh, seribu-ribu aku tuh. Oh, kena ya. Sok mangga. Beres. Allah. Beres rukunya ke hukumna. Wajib. Sami Allah tidak ngangkat ke payu hukumna. Sunnah cicing ke hukumna. Wajib. Sabar hiji dia 2 rukun kumarin atas. Hiji tidak nambah kadok kumarin lah. Kitu mari ulah kieu. Langsung bade ka dieu mangga sami Allah liman hamidah mangga ulah ribut sami Allah hamidah mangga rek hadir sami Allah hamidah oh apa salaki mustaqbilah kiblah sangkareupkeun ka kiblah tempat sujud kade ieu loba jelema anu sujud teh bener sabar hiji anggota sujud sabar hiji anggota sujud cara pelik aja itu teh tilu naon deui tut hiji tarang ditarik hiji dua leungeun jumlah tilu tamat tuur 2 jumlah 5 tamat nu kieu ramo 2 jumlah 7. Jadi tempat sujud teh neng sela dibukakeun. Lamun lalaki bukakeun puter lalaki tuh kita. Nong-nongkeun. Lamun nu kena nong-nongkeun. Naon? Lamun urang sujud pek ngalangan salembar la yasi suatu teu sah salatna. Kantos. Ieu mah lalaki salat. Astagfirullahaladzim. Tempat sujud kieu geun. Yeuna langeun tuh.
Ya Mas sholat. Jujur om. Mana jawabannya? Eta sholat ya Allah. Kedebut, pas lapa murah. Subhanallah sing rapi, tilepkeun ulama ngajelaskeun. Teu sah sholat lamun ramo moyo teu ditilepkeun. Tenge sia. Ustaz, Ulah, dirapetkeun kakina eta duana rapet kitu. rapat. Kieu nya. Lamun Kieu. nya Eta awewe. Kudu aya anu kieu. Lalaki barengan. Barengan bisi seueul. Jadi rapat teh masuk. Karulang. Tade. Lalaki awewe heuh, awewe mah tadi segala rapat tadi apa. Awewe kieu rapat kieu geus teh waguna benon. Rapat kieu rapat betul awewe. Lalaki. Nah, tuh. Anak dia lu piho sok aya lalaki teh Pak. Sah sholatna sah anu heureunkeun atuh. Sah sholatna mah sok aya. Sok aya sholat deket mitoha aya kapajah. Khair umur asa kudu pertengahan sok ulah camplang teh ulah medok teuing. Eta medok teh aya nu mah camplang aja. Ya anu kita ayanya. Aya teh ngaji mah. Kade eta salat masyaallah. Ya Allah, salat teh utama salat teh kitu Ibu. Subhanallah, mudah-mudahan sing manfaat sing barokah amin ya rabbal alamin. Masyaallah itu can nerangkeun adus. Can nerangkeun wuduna, adus ke pan adus Ibu ya Allah. Gusti anu Maha Suci itu ya Allah Gusti karasa. 1:30 Ustaz. Terus. Teraskeun. Semangat orang dia mah. Masya Allah. Geus tunang heula saeutik supaya manggil dia kain saeutik sautik we. Can beres ieu teh. Ubah kene ngan kuncina surga pacet ibu-ibu cenah nya kunci surga karak hiji. Naon cenah kunci surga teh nomor kahijina? Liman bada bisalam pikeun jalmi nu sok resep maca sal. Nomor kaduana wal ana bil kalam sopan santun dina cariosan. Awas ieu. Punten ibu bapak-bapak. Baheula ieu punten berak santri ieu. Hayang manfaat ilmu jang, hayang manfaat ilmu, neng hayang barokah ilmu, resepna hiji hormati guru, ustazah. Sakit, ngan ayeuna beda, budak ayeuna jeung baheula beda. Sok jaman urang banyak kapungut aya ustaz dem, dan aya ustaz nyumput adek-dek. Era sieun. Lamun leumpang teh jauh Ustaz mangati payun gitu udah kurang baheula aja Bu. Ayeuna mah lain Ustaz keliwat disopot we. Kata cengkang tika totok kita kiai. Masya Allah eta barokahan kumaha. Oh, urang mah totok we kiai teh jeung sok kita kiai. Sesakna. Jangan cenah harianeun cenah ka atuh jaman. Dangan cenah ustaz cenah aya di dieu aja. Astagfirullah. Kolot kakol urang baheula lamun urang sare inung di dinya
sare budak ieu bapak teh atawa cicing keur ngopi pan punten bapak cenah ngalangkungnya ujang bari ngalangkung kitu ya si nengna mama punten cenah engker salit neng cenah bari ka kamar aya Ramadhan gitu dikacelna halangan jeung kolot-kolot mah teh kliwat teh cenah aya nu kitu mos neng teh beres asal bagaimana teh kamar patah amun aya kamu urang goreng ka kiai kurang hormati ka ustaz bukan hormati ka ustazah moal diberi kebarokan moal diberi kemanfaatan ilmu urang najan urang alfiana sagudang hadisna ribuan bet kapaham tapi urang goreng ka kiai akhlak tabiat ka kiai kurang hargaan moal barokah simpuring ngaji mah teu bisa simpuring sok hibah kan jadi guru simpuring mah di Cijame di aula ulama anu Mama Izudin Cemi Paujan terasa teh ka Asep Badusalam jadi tukang ceramah mah di mana-mana ijazah sok aya Asep Badusalam tamakona di Cijame Paujan simpuring maos di Cijame lain simpuring mah tarangan gitu bisa ngahid mah urahnya seueur ibu ajengan neng sela simpuring mah nya nyeuseul ngajing ngalicin pan kieu awe mah nyaho amun ngalicin mun nyeuseul ge ibu mah nyaho urang nyaho ibu mun nyeuseul ibu sok nyaho da titip kitunya kitu teh oh oke kitu urang ge nyaho da mun nyeuseul kieu rasa sama ke ibu mah coba ibu hayang ari surga osok lurut tara kasalaki tara cenah ibu coba ibu hayang ka surga bu osok turun tara kasalaki Rasul ngajaskeun wa ta'atul amri wajib kawe henteu teh doraka turut anu jeung salaki Siti Khadijah mah ibu Siti Khadijah lamun keur nyeuseul disauran ku Kangjeng Rasul ya Umairah adinda tersayang mawarku bibirku si cantikku alif bimedalik kali bageut diesotkeun eta keur nyeuseul aya naon Kangjeng Rasul hoyong eueut nyanap can keur nyeuseul neng atau beb bahasa urang mah diesotkeun aya naon Rasulullah hoyong eueut oh mangatu eueut heula nginum heula ing hanaan Siti Yaya bulan teu aya kopina nya hilapeun pausan kelorna oh cerang dewe gini teh manis teh udah angin di Palabuhan Ratu teh Pak teh spritnya teu aya hilapeun nginum deui aing ka teh Siti Khadijah ayo urang coba lamun di sauran paku saroge mama panginnyukeun kopi ngawaro teu urang gerewe ke gorowok teh tinju we ku sorangan sok kalem tuh kopina gulana nago gorobok sia lamun teu nyeuseum moal ada nyeuseum sia goblok kitu teh urang astagfirullah bahkan lamun kieu cenah ibu punten lamun ibu cenah kieu cenah bu ibu teh keun naon teh keun ngagoreng japu bari ku wajib-wajibna keun ngagoreng japu ibu teh cereces pek lalaki teh hayangeun kikituan pan ibu simkuring teh lalaki lamun hayang teh teu aya waktu bener teu Pak bener teu Kang heuh teu lohor teu asar teu magrib lamun hayang kikituan eta mah geus atul kali tu kali ieu malam Jumat geus make minyak eta pamajikan nongeng molot dah nyepak poe Jumat teh beuki Jumat hoyong bari sunah Rasul moal osok kitu tara oh palingan geuning tara kitu kawara tak keur ngagoreng japu we ibu teh keur ngagoreng japu cek lalaki teh mama oh mama salaki urang dah kitu salaki urang teu aya waktu teu beurang teu penting teu isuk teu asar lamun keur hayang kikituan teh pusing kabina-bina teuing boga salaki teh
Tapi cek Rasul ge lamun teu turut ka salaki bakal doraka kumaha tuh sedengkeun ieu keur ngagoreng japu lamun diangkat can asap ge japu lamun dipareuman hese nyetrekeun deui kumaha tuh cek katerangan kompor bawa ke kamar kumaha meureun hese simpulkeun buka saeutik banyak wajib-wajibna eta teh Masya Allah ari kitu mah Ibu muat ibu dadak banyak wajib-wajibna heupan urang ngomong hayang dihargaan ku salaki sakira teu ngahargaan ka urang bener teu Bu bener teu urang hayang dihargaan salaki ngomong teh baca Rasul kitu pangjudur-judurna awewe anu nyebut ngaran salaki pangjudur-judurna salaki anu sok nyebut ngaran awewe kudu aya embe papa abi mama uwi ieu mah salaki cileuk karisa dong awewe mulai naon sak jebrak astagfirullahaladzim mesti tahu gitu BBM harus kan gitu punten bapak yang haribat sakerap ulah daek nyentakan jadi pemajikan ulah daek naon teh suntak-sentakan jadi pemajikan ulah sok nyelewengkeun pemajikan ulah sok medit kan jadi pemajikan sok tinggali karipuh pamajikan jam 12 penting can sare ngurus budak bener tuh Bu nah ada ngeon nya banyak tuh cek si Ibu ge bener Pak Ustaz da ngeon ting saya salaki sok aya apa eta pamajikan salaki polotot suntak-sentak galakan jadi pamajikan sok penting tong sare intip haripu pamajikan nu boga budak anak sabulan 2 bulan tengah penting jam 12 di batur mas molor bukakeun beres gitu disarekeun eta budak kakara gitu hungkul diomekeun eta susu teh ka jero ditutupan di kukutang jeung dasarna aya goek teh diangkat deui ku indungna teh dilahun bari nunutan barudak disingnya asa ka indung kitu indung teh jasa ngurus maneh teh kitu mantap lamun urang nyentak ka indung Bapak bumi jeung langit ngalana ka budak anu geus doraka ka indung Bapak nah kadengan tak beberapa pada gong kakolo ayat tuh mikir penting aing mikir galak aju can nyatu nggak si tawaran ke Ustad ieu karena api we abi teh lapar beda lapar saya Ustad beres geus kitu dihejekeun aya budak teh anu kieu nya Bu ayanya aya ge aya abi nyel we eta anakna kana susuna ya Allah ayam kieu tadi na amal nina bobo ayam gitu ayanya aya ya Allah eta kuat budakna sare indungna sare kuat coplok eta kutang pindah kana hulu susu numpukna beuheung nyaho sok ngintip pamajikan aing daerah simpuring aya Ustaz daerah simpuring mah nya bani ketibra eta pamajikan salahina mah ngorok ngomong-ngomong useup main bola eta pamajikan Pak Kupis ngurus anak daerah simpuring aya daerah simpuring meurus indungna bapak indungna sare budakna sare bapak salakina sare kabeneran jam 3:30 Allahu Akbar ada da awewe mah di mana-mana ge rek ripuh sok hudang pangheulana bener teh ibu-ibu bener cenah kadeu teh bapak-bapak deui sa bapak-bapak beres geus kitu teh bapak Buga tuh Pak Ustaz tos ada korejat hudang rek ngorejat hudang aya pasti pareum lampu paneangan kopea apana kopea cenah ieu teh ya Allah jadi di mana nah cenah ieu napa liangna 2 ini teh ka masjid mah teh bebong pareum kene eta lampu mukakeun pantu masjid teh gebrai teh naklok utang beureum nah hulu Masya Allah, ibu-ibu hadirin kaum muslimin rahimahullah, cukup simpuring sajam setengah ulah kira-kira kapunten bab anu saja bab wudu tajam seurang bahkan kunci surga ke demi 2 nah satu kamu kan ibu-ibu orang anu Allah ieu aya panyawan corona anu teu mudah-mudahan ku barokahna para alim ulama para ajengan para santri sing dijauhkeun tina panyawan corona amin mangga angkatkeun pandangan urang sadaya bismillahirrahmanirrahim sok ngasadayana sok pandangan kieu ke sadayana canda dong, con. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, amak ieu tolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma kshif anna wasrif anna
wadfanal bala wal waba wal ghala wa taun wal fitana wal mihana wal humuma wal gumum wal kuruba wal ahzan wasyadaida wal mihana ma tuhara minha wa ma batan min baladina khawasatan wa min budanil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dadah. Akhir dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tausiah agama parantos didugikan kalayan mugia sinareng pemudah-mudahan naon rupi wejangan anu parantos didugikeun ku kersana mukarram nome masing janten ilmu nu mangpaat tur barokah pikeun urang sadayana. Nu salajengna doa tutup. Alhamdulillah kalayan parantos dipimpin ku kersana mukarram rupina tisim kuring selaku pengatur waktu penata acara sakitu